Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal nar. Sadaqallahu adzim. Puji kali syukur dan sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia salamina tetap terlimpah curah ke baginda alam paduka mulia penting habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat dan kawan sedaya. Tapi atur bersama guru dan sadayana alhamdulillah para semoga bersama Rais Surya Kajian Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan kasumpihan antena urang sadana jantan berkah, udah urang jantan berkah, tempat urang jantan berkah, kampung urang jantan berkah, pamangsana jantan wasilah di kubur Allah Ta'ala. Oke, kami atur tersana PAC Ansor Kecamatan Sumedang Selatan. Alhamdulillah biasa lenggah tersana Bapak Ustadz Imam. Mudah-mudahan Ansor di Mekarahayu biasa bergerak, mudah-mudahan hilap nusalajengna Bapak Kepala Desa Mekarahayu kali ringan nuhalieu diwakili ku Kasana Akang. Mudah-mudahan ku sinergikna urang sadana sareng pamarentah ngajadikeun hampangna dina ngembangkeun agama. Oke, Bapak RW 5 RW 6 Bapak RT Sadayana, oke Pak RW di Ciramon alhamdulillah biasa hadir. Oke di Babakan sekolah SD Babakan dan alhamdulillah mantena sareng Bapak pengawalna Bapak Uus. Kita upami aplikasi dengan Bapak Uus moal hariwang ke urusan konsumsi. Keluarga bakal di-stop dicaringin. Jantan ibu upami peryogi nanaon tiasa kualisan pribados. Ibu bade hajat teboga pangulang ka pribados we. Kanggo nanaonna ka pribados. Pribados tos kerjasama sareng mantenna. Itu nya alhamdulillah sanes promosi. Ngan pilih bade maka kerjasama sareng pesantren ke pesantren dihubungkeun sareng mantenna. Oke, Palintan terhilap ngaturkeun nuhun ka karisana Ketua MUI Pasangrahan. Bersama Bapak Ustadz Ahmad Jubaidi, atanapi Kang Ustadz Aji, atanapi Kang Ustadz Cecep. Oh, Masya Allah, bingung lamun tukang ojol dengan alamatnya. Dan alhamdulillah sareng tim hadrohna hatur nuhun. Mudah-mudahan sadayana terpukau, ya sadayana terpukau ngupingkeun lantunan sholawat mantena. Sanes pada cek pribados, ibu-ibu pasti nyarita kitu. Taya teh mudah-mudahan tadi saur barudak senjantan inspirasi motivasi ka urang sadayana kanggo mengembangkan. Ieu teh sanes diulang, tapi sumping nyalira. Pami sumping nyalira di ongkosan pula. So di mana-mana gitu udah datang serangan. Masya Allah perjuangan kerasana ajengan sareng yatim gitu ditanyakan teh monggo gitu mobilna teh balik deui
Atuh sinala leumpang. Nah, mudah-mudahan ieu leumpangna sing jadi carita di Ciliwung. Sing jadi carita di Ciliwung, sing jantan kebaikan bahwa inilah Mangarahayu. Sakedik benten anu diunggulkeun anu kahiji benten di judulan. Oge teh heula benten ketua muslimat Mangarahayu kesana sepuh Ibu Uis dan sadayana. Oge para guru dinia. Manawi para guru dinia hadir. Para guru dinia Desa Mangarahayu, cum. Pribadi teh kalau secara taksis langsung. Ayahnya, ayah Cibiuk ayah. Cibiuk tadi dinia tetapi alumni. Mudah-mudahan ketiasa sinergi pribadi tadi tos ngobrol sareng di desa, mudah-mudahan ke Mangarahayu gaduh keluarga besar kumpulan dalam ilmu. Mudah-mudahan kamu guru ngaos. Judul dina waktos, konten sepadan dengan kolom waktos paringantos kersana guru urang istirahat. Di judulan sakumaha dina sepanduk paratus kapampang, judulna adalah mapag bulan Ramadan, bulan puasa 1445 Hijriah. Nah, make kudu dipapag, kumargi ieu nu dipapagna adalah sesuatu yang dahsyat. Ya, urang bade ngajemput, urang bade mapag jalmi wae ge anu can puguh kamuliaan hadapan Allah, masyaallah dipapagna luar biasa. Ya. Urang bade pangantenan, calon panganten jeung rombonganna dipapag. Aya anu qasida, hadro, aya nu lensen naon dipapag. Ya, bade sumping Pak Jokowi dipapag. Tak ieu ge bade bulan Ramadan. Ya, anu tanggal hiji dintenah kecan buku kumasa sidang isbat ieu teh urang bade dipapag. Nah, kedah dipapag sebagai rasa bingah orang ketika bade mapag anu bade dipapagkeunana. Kumargi naon nu dipapagkeunana bakal mawa hiji perkara anu tiasa ngarobi seseorang anu bade ngarobina. Kumargi Allah atas janji di dalam Al-Qur'an bahwa ieu saum teh tiasa ngajantankeun nilai indikator pencapaian. Naon endingna tina ayat ieu adalah la'allakum tattaqun. Ta ieu ku ayeuna puasa dipapag ku urang, mudah-mudahan ku ayeuna urang puasa ngajadikeun urang kacapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Ngan kalimat ta ieu ngangge kalimat la'alla. Cek barudak mah wallahu a'lam cenah la'alla teh adalah faedahna faedah. Halo. La'allakum tattaqun cek barudak mah cenah la'alla teh faedahna faedah. Faedahna faedah araji. Naon? Harapan. Bisa jadi takwa, bisa jadi tetakwa. Sehingga para ulama dina kitabna ngagolongkeun puasa teh aya puasa beuteung, aya puasa ajawari, aya puasa hate. Jigana anu puasana teu kacapai teh eta adalah puasana anu ukur dugi kana beuteung. Naon lisan teu puasa, soca teu puasa, ya teu puasa, sadayana teu puasa. Akhirna buruhna cek Allah cek hadis kanjeng Nabi ukur lapar jeung haus. Mata pantes jigana Allah mengungkapkan kalimatna kula Allah kum tattaqun. Mudah-mudahan ku puasa ieu ngajadikeun derajat takwa karai. Tah dipapag di ayeuna dipersiapkeun. Naon nu kudu dipersiapkeun kanggo saum? Lain channel jeung sagala rumpina. Ngan eta mah bagian. Naon atuh pikeun ningkatkeun derajatna kitu kersana guru urang sadayana. Ngan kamu pribados rasa kedik we. Nya kalau para jamaah sadayana anu hadir dina ieu bejakeun ka budak urang, bejakeun ka tatangga urang, bejakeun kanu ningali urang nya salami bulan Ramadan urang latihan memakai anggean. Nganggeanana nganggean naon? Anggean anu luyu jeung sareat. Sanes nutup orat tapi nu luyu jeung sareat. Dan nutup orat mah seueur bade senam nutup rasnya teu katingali mah mohon gitu kan palebah bisul katingali
Nah, mohon tak iya mah angyanana teh anu syariat nyarean. Urang belajar yuk panten. Dina sasi Ramadan mah maka ulah wani ningalikeun salira urang kecuali parantos ngangge acup menyarean. Naon atuh hawantos bilih nu sanes ningali ngajadenkeun ancur kana ganjaranana puasa. Itu. Tah maka dina jadi dipersiapkan kalawan mapak biji kana gitu. Bukan doana hilap ngaturkeun nuhun panten. Dari payunan ieu teh titipi Balumbang ya, nah, Balumbang Timur. Mata Balumbang Timur mah saya teboga genep malu dan cekolot sok Balumbang. Laras Balumbang Timur, masya Allah. Ya tadi ibu pilih badai ningali kepentan jika nama bakal di-sharekeun. Ya. Balumbang Timur channel, gitunya. Nurul Hidayah channel nama taya kegiatan. Ku Balumbang Timur kayak ibu wayahna mau ningali Balumbang Timur dina grup Nurul Hidayah, Ranting, grup Dinian Makarahayu wayahna nyelame berbuat kebaikan. Naon? Pencet like. Ibu batur sedekah teh miliaran aja orang gitu kan teu mayarnya. Teh geus aya kuota. Maka ketika ditinggali subscribe-na leuwih loba Balumbang Timur akan semakin tersenyum. Apakah membahagiakan orang itu perbuatan baik? Alhamdulillah. Jadi insya Allah jika bakal diracik geula seperti saya. Nu kaduana penten sedia hadiah dina waktos penten maaf ibu penten yuk kegiatan teh adalah kegiatan anu spontanitas. Ya, tapi alhamdulillah ketika direncanakan beberapa hari ke belakang, masya Allah, Allah begitu memperlihatkan kekuasaannya, ya, itu. Nah, itu mau mungkin dia terselenggara ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah memberjalankan kudrat irodatna, memberjalankan kahayang ka makhluk, siapkan cenah ngadamel tumpeng, siapkan ngadamel taitan ulang tahun atas nami Indah Raisa 10 tahun. Mudah-mudahan doakan kurang sadayana sing jantan murang kali anu soleha gitunya gitu. Tumpeng teh ajeuna ngan amplop mah acan juga mungkin insyaallah. Oh pada didoakeun kuratusan itu doakan duka duana panganten nyuhunkeun doana kanu pirang-pirang anu disebar. Duka hiji benten doana kanggo Bapak No bin Jumai, Bapak Ahmad bin Asmadi, Ibu Ma Iyoh binti Iyeh, Bapak Jumai bin Yon, Mak Sayati bin Jon, Jo, Ibu upami nguping nami ieu, nami kapungkur masa kini, kapungkur babari no ayeuna mah rarese. Bapak Rohendi bin No, Bapak Anen bin No, terus Ibu Aan binti saha nyai aya ka dieu sebatian ama misalnya jenna wa Imik binti Surasa Nur Hasan. Misalnya jenna Bapak Adib bin Bapak Parta, Ibu Acih binti Bapak Ahri, Ibu Edah Jubaidah binti Bapak Karna. Eta teh marare duit ibu. Jadi ya teh terselenggara di jami-jami nu bayarkeun. Mau maraon marare duit. Masyaallah. Mudah-mudahan ye janten jariah. Mantena hayang pangasih Fatihah we kamararanjeuna. Mudah-mudahan ketika diawaskeun Fatihah ieu ganjaran lebih kadinya. Ke dina acara katurunan. Nah terakhirna benten hapunten kasadayana panampianana kirang sapagolos. Sakumaha kedahna upami urang aya tamu. Upami aya tamu teh kedah geksor. Ye, upami tos cari teh sor di non di asongan
Iya mah, masya Allah. Katanya hapunten anu kasur. Tapi orang mah niatna lain eta totalitas. Tapi niatna orang hayang nyupri ilmu bikin nyampurnakeun ke ibadah saum. Mudah-mudahan kok kasumpilan guru orang sadayana orang nabi ilmu nabi berkah ka sadayana. Oke orang mudah-mudahan diaku murid kumantenan. Jadi kayak upami nuju ngaos wayahna panon bukakeun cepil hate bukakeun lambai balemkeun nya taras panangan calikeun pami pergi serat diseratkeun teu mawa pulpen cicing gitu nya gitu upami bade ngadamel status sekali we nya kan orang mah hayo masang status gitu aya dibaca henteu gitu nya jantan mudah-mudahan aya ilmu anu dugi karena hati orang sadaya. Nah terakhirnya orang ngadua mudah-mudahan anu tadi disebutkan khususnya umumna benten arwah karun orang sadayana nukatilu barudak orang sadayana baik nu ngaos nu can ngaos nu bade ngaos mudah-mudahan ku Allah sing dijantankeun urang kali nu sareng salehah. Kampung orang sadayana sing janten kampung anu pageuh, kampung berkah, baik Desa Mekarahyuna, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedangna, khususnya umumna Indonesia, mudah-mudahan sing dipageungkeun Allah Ta'ala. Oke, doa kanggo empati urang sadayana, kanggo wargi urang sadayana di Palestina. Masya Allah, urang mah di dieu bisa balake cerakan. Di ditu manayangan hayang sahawa pun ge bari kudunahan. Maka ketika orang ngahuap sahawa berkana bieur urang minimal ingat ka ditu. Minimal ingat kawargi orang itu teh dulur urang anu keur dibombardir ku Zionis Israel urang doakeun ku urang sadayana urang perang teu bisa dititah perang ge penting mung nya minimal urang ngadoakeun ka urang sadayana mudah-mudahan ieu nagara sing dibebaskeun ku Allah Taala saur abuya mah sing dihancurkeun kalawan sehancur-hancurna eta namanya Zionis Israel maka niatan saurna niatan urang ayeuna ngangge produk urang ya di emot-emot ting nggak produk kurang ketika ditinggal oleh produk ya minimal orang produk kurang gila yang diambil ya salah saya kamanaman kamu nekan supaya mereka tidak bisa bertindak semena-mena maka orang niatan di ayat terakhir ku ngaoskeun Fatihah kamu pirang-pirang kurang sida ala hadini wa kullu ladin sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله وعزتنا ببكر وعمر عثمان وعلى الجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم مدين سيد المولدين في الدين وعلم العاملين والبقاء والمحدثين والقراء المبشرين بسنة سورية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين رحمهم الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان القادر الجلال البر سلسلة ولد من أولياء رحمه الله تعالى الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين والذي بدنا بسم الله الرحمن الرحيم وبارك المسلمين وقوتنا ولإخواننا والمؤمنين والمؤمنات بسسان بالأرواح kepada tersebut tadi termasuk arwah karun orang sadana ibu lama orang sadana guru-guru orang sadana Allahumma billah warhamhu wa afihim wa anhumul fatihah alhamdulillah rabbil alamin ya kana liya nasta'in min suratul ladzina ulang tahun sing nami berkah bagi budak orang sadana sing karana tahun naosna kampung orang sadana sing janten kampung pageuh kamang sadana sing dikobol ku Allah Ta'ala Al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim la ilaha illallah wallahu akbar billahi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terakhir, kegiatan pada rekse khusus sama para bapak-bapak dan bapak bubar perang asal berjamaah terus pinter itu aya tuangan di panitia. Oke, ketika asar aya atau setengah tilu nampung kegiatan udah ngajian ke tempat asar pada saya ulang tidak tepat tidak waktu saya itu tentang pokok dan saya gerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.